Sampurasun sadayana lawargi anu aya di mana wae. Dina kasempatan ayeuna simkuring bade ngareview naon eta teh awak wayang golek anu tos aya nu raksak, aya nu teu dianggo kitu pokona mah. Jadi ayeuna simkuring bade ngareview ieu teh aya seueur naon awak wayang golek mana. Anu kahiji simkuring bade mulai ti aya buta siul ieu mah. Ieu sate acan raksakna teh alus pisan. Ieu simkuring teh meulina di Shopee tah alus. Sate acan raksakna mah tah ieu tudingna masih keneh awet nya. Nu sabelahna mah tos henteu. Tah ngan ieu lobangna nileutik. Sangkan teu tiasa dianggo kana samporet anu lain gitu. Dibor deui kitu teh. Ieu teh menileutik si naon eta teh ngaranna teh lobang kanggo samporet asup gitu. Ieu wayang buta siul. Lain buta udut beda. Buta udut. Aya pun adi ada deh. Aya pun adi. Anu kadua simkuring gaduh wayang golek Sri Kandi ieu kanggo pentas. Tah. Tah mi alus tah. Masih keneh tiasa diservis ieu teh. Amun teu salah simkuring teh ieu teh wayang golek Sri Kandi simkuring meuli di hajatan. Ini kanggo pentas. Lawargi digana Cindramata tetarang abi mah ti saha ieu teh. Emangnya benar di situ? Iya. Sri Kandi ieu teh. Tah sampor kanggo samporetna oge keleutik tah. Sangkan teu tiasa dianggo kana samporet anu lain gitu. Alus keneh tah masih tiasa diservis ka Erik digana. Erik ge sae. Tah tos kieu mugi ieu kontenna rame nya. Sate acanana teh nisepina luar biasa. Anu katilu aya masih keneh buta siul nya. Tah. Anu upami buta siul ieu radi badag saeutik upami nu ieu leutik tah. Bedana kitu keluargi. Lanjut. Ieu simkuring gaduh wayang golek gareng ieu awakna hungkul. Tah. Ieu gede nya tah. Tiasa dianggo kana naon? Kana pentas gitu tah. Ieu gede nya. Teu aya samporetana. Ieu kanggo lobangna gede. Tiasa simkuring teh gaduh loba samporit. Ngan teu aya nu asup hiji. Tah. Ieu wayang golek gareng. Tah. Ieu aya sirahna oge ieu. Huluna ceuk urang mah. Tah. Jadi ieu urang teh meulina pan simkuring tinggal di Bandung. Teras ieu mah simkuring meulina di deukeut Tol Muhammad Toha. Aya nu jual wayang simkuring meuli tah. Jadi gareng nu ieu tiasa ungklek-ungklekan tah. Aya ieu aya karetna. Ngan ayeuna mah tos teu tiasa. Ieu teh tos aya umurna iswana teh aya meureun 3 tahunan mah tah. Jadi gareng anu gampil coplok ieu tah ieu tah. Nah, sapertos kitu. Lanjut simkuring gaduh wayang golek deui. Wayang golek ayeuna simkuring gaduh awak wayang golek Dawala. Bajuna baju Hello Kitty da teu aya deui. Ngan alus. Si naon eta teh? Si eta mah alus si sirahna. Ngan upami si Dawala mah pan make kopiah nya. Upami ieu mah henteu.
Jadi anu sirahna teh make ikat sarua jeung si cepot. Tah ieu awakna sapertos ieu tah ieu tanganna ngagepel hijina ngabuka kita. Sapertos kitu. Geus eta aya sayapna si Jatayu. Manuk Jatayu meureunan apalnya kulawarginya tah. Ya sayapna si Jatayu. Lanjut ieu urang ka badan wayang golek Naga Persona. Ya, walah gagah euy. Ieu wayang golek Naga Persona tah aya tudingan, teu aya samporitan. Ngan tiasa bae kulawargi ieu teh. Lobangna gede tiasa mah asup wae ka mana-mana eta teh. Kemana nya sirahna teh hilap abi teh. Tah ieu teh lem tah keluarga tah eta teh ieu teh make lem Aibon. Ieu nu ngaran awakna masih keneh alus nya tah. Ngan teu aya sirah jeung teu aya sampurit. Ieu tiasa wae diservis. Sami jiga nu Sri Kandi tadi sapertos ieu tah. Ieu Naga Persona. Upami abdi mah sekarang saha aya pamajikanana kitu pun bojona saha eta Naga Persona abi teu terang. Lanjut simkuring ieu gaduh awak reksakna wayang golek Dawala versi mini tah. Ieu urang meuli di toko oren. Sapertos ieu keluarga tah. Leungeunna teh jiga kieu. Apan biasana mah kieu nya atau nepi kieu. Ngan ieu mah kieu tah sadadah-dadah. Itu kitu keluarga tah. Ngan ieu ge teh bener ieu ge sami teu aya samporit. Sangkan lubang teu dieuna ge leutik tah. Upami lubangna leutik nyaeta teu tiasa diatur si eta naon samporitna. Tah ieu aya wayang golek Dawala deui awakna tah. Wayang golek Dawala deui ieu teh hiji aya tudingan, hiji deui teu aya. Jeung ieu teu aya samporit, teu aya sarungan, teu aya sirah. Upamana ieu simkuring teh meuli di sami di mamatoha. Jiga si gareng nu tadi jeung si Dawala nu ieu tah. Ya simkuring teh meuli di mamatohan gitu tah. Alus. Tah sapertos kieu. Ngan nu ieu mah sirahna tiasa calangap-calangap. Si naon ieuna teh bibirna teh tiasa calangap-calangap gitu. Pan biasana mah lamun si Dawala mah pan cicing we kitu teh tiasa naon unglek-unglekan teh tiasa calangap-calangap teh tiasa pan si Dawala mah. Ngan upami nu simkuring anu geus reksak ieu sirahna teh tiasa calangap-calangap gitu teh tiasa. Upami nu ieu mah ya tinggal ku keluarginya ya sakedap. Tah terus sapertos jiga ieu tah upami ieu simkuring mah meulina aya di Braga. Jadi ieu teh ieu simkuring sakalian ieu nya ngadugikeun hiji ieu cara memegang wayang golek ya. Sambil saya review tuh. Itu dicoret tuh. Jadi tuh, bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini, bukan. Tapi yang saya dapat tuh seperti ini katanya. Ini langsung saya lihat dari dalam cara memegang wayang dari Sabda Palon Giri Haryati. Saya lihat YouTube, oh, bagus banget. Itu wayang buat pentas itu bagus banget. Atau itu saya tuh udah cari-cari ya wayang buat pentas yang bagus dan tinggi gitu. Nah ini guys, iya mah make kopiah. Nah teh sanes kopiah anu
kan biasanya mah kain ieu mah sanes saya mah langsung tah membeli coplok gitu tah langsung coplok tah langsung kayu gitu tah langsung nyatu ka sirahna tah langsung nyatu ka dieuna terus gitu keluar kita upami nu di Braga mah upami dawala tanganna bener jiga kita jiga kita aya Semar oge teu aya nu kieu tangan pandanganna teh kieu we sadayana tah kitu terus kieu teh upami si cepot bener ngagepel jeung si cepot tiasa unggul-unggulkan teh bener gitu nah terus cepot aya kene oke urang lanjut heula aya ieu bajuna si Gatot Kaca geus reksak nya Gatot Kaca teh geus reksak ieu sim kuring teh meuli Gatot Kaca teh di rest area hayang waktu eta teh sim kuring teh hoyong ka Jakarta rek silaturahmi gitu aya keluarga nu di Jakarta sim kuring bade silaturahmi sekalian lewat rest area meuli heula tah sekalian meuli bensin gitu keluar kita sim kuring teh ke rest area yang iya sim kuring teh benang ieu tah pas meuli di Braga teh bere gitu gratis aja teh tas gitu keluar jeung engke mah sim kuring bade ngajarkeun deui kayak mah aya pokona mah di channel sim kuring naon nya sapertos ngajarkeun sora-sora wayang teh kumaha wae gitu tah jadi channel sim kuring mah teu nge-review wayang teu ngadalang wayang wae jadi ngajarkeun sora oge ya cita-cita sim kuring kecape engke geus gedena amin ya rabbal alamin ieu sim kuring di ieu tah dibuat gitunya kanggo selendang wayang golek naon Anoman jeung Jatayu manuk Jatayu oh nya heuh poho can dipasangkeun ka Jatayuna engke ulah di ditu da wayangna aya di ditu wayang teh terakhir teh aya 10 keluar gitu wayang sim kuring teh terakhir aya 10 iya salah sahijina aya si Dawala aya loba geus di review da aya hiji deui aya 2 nu baru sim kuring bade nunjukkeun heula ieu teh kamari teh can di review da can di review jadi bade review ayeuna sekedap da ieu keluar kita kahijina aya Buta Calawak sarana sapertos kieu tah jadi suara Buta Calawak teh sapertos kitu anu ku sim kuring dietakeun teh tah sapertos kieu ge dararamang sadayana dararamang sadayana euy sakitu ti Abah Calawak jadi sapertos kitu keluar di anu kadua ada ya wayang Hanoman tapi ieu sirahna ogel-ogelekan set set can disarungan tah sikene eta ieu teh sim kuring cara megangkeunna teh kieu tah sapertos kita gitu ieu nya urang paenkeun tah sapertos kieu jadi tiasa kieu tah
aca-aca ini seperti gitu keluar kita. Ya mah geus kapanjangan. Jadi sakit wae heula ti simkuring Muhammad Albi Gumilar mugia ya video tiasa rame, channelna tiasa berkembang, terus terhilang akuna sebab ya guys lumayan lah gitu. Soalnya ieu teh video teh geus dihapus-hapuskeun tina file teh. Jadi pami naon leungit eta nu ngaranna akun susah deui buatna gitu. Nya sakitu we lah nya geus nya sampurasun. Nuhun.